dipikir siang jeung wangi hirup teh lahap nyorangan dirasa-rasa da puguh aya nu boga mah bapa anjeun di mana tersangka nasib diri hirup teh nah ulami lami gede cicing di yayasan mah bapa anjeun di mana Gusti ari abdi budak saha teu puguh laratanan batin ceuk pamilihan ari abdi budak saha ieu hate terus tumbuh jadi mana ari induk